ayah hayang puas kali itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah jang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese dek neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapagi nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqum masyi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamaknaanana lantaran suraka jadi maf'ul tsanin jin teh lillahi maf'ul tsanin suraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikan syarik dijadikan sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngerusak anu nyieun sok ngerusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nang nyieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh teh tapi ku ngeunam kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani jeung aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah itulah anggapan para kafirin na'udzubillah min
wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede teu asup ka supermarket mamanita rariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern ai sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan iya geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha dah ulah datang ke ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh datang ke irah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana sehatanana ieu loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh aja bang ya enak tuh kade kalau mendek iya di konsultasi ayo tuh mas ngobrol ieu haji boga imah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna sok loba tatanya usaha bae lain imah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ya Masya Allah kalau mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kalau teu asup tak kos kitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali terus bae mah kos kitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru kitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka dedei kuari halanan malah ka bebejakeun heuh kula ka dedei nah datang ka dinya sakali doakan bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut aduh batu sia kita milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh haji geus aing rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atulah musyawarah heula tuh sia jeung pabajikan cawatah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah Masya Allah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna
lain lu tadi masa pira sekolah nangan sekolah SMP doang datang ke SMA ajut dilanjutkan nyana ngawarung jaka pabrik atuh sakikitu na bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidah kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cek lu boga aing WC paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan benar ada keur ngomong jeung setan lu asup ya aya anu langsung ke hate aya anu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kumacarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain pada sakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon ka beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotaan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh ngaji di mamana ge teh mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian nya ya tuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad je itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan siapa make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah teu nyawa kamajuan teh mah kiai kos kitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadeuleuh ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya na bae dipantok-pantogkeun pokona asal kaluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nang tangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana ki
ngagilek dina agama, ngagilek dina syariat. Masya Allah karim, setik. Nah, iya bangeraran ka setan. Tudaon atuh make mangen jangan teh imah teh mangen komis riba sia setan. Tuh. Ieu mah nu nyembah ka patung. Dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin, ku setan. Kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah, padahal jin, setan, curi sarua makhluk Allah, nangieun Allah. Kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah, ka setan-setan ge jeung Allah, maha kawasa Allah. Ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieun gedebul ngabohong. Nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe, eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin, tanpa mendasar ilmu. Bodoh. Cek kupartian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah, Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah. Cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah, Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah. Cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah, malaikat anak awewe Gusti Allah. Tarolol jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon. Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong. Urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah. Ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Gusti Allah, maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna lahu waladan, Allah teh boga anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut kurang karari itu ngomongna teh. Nasoro ngajelaskeun bahwa Masih anak Allah, atuh amun Allah boga anak mah meureunanan atuh kudu boga pamajikan. Kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan, ja Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, nang Gusti Allah kabeh ieu. Kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah. Bumi kabeh nangieun Gusti Allah, berikut jajadian hujan nu turun nangieun Gusti Allah. Allah nu lain nang Gusti Allah, makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah. Berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir, wa khalaqahum nangieun Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge bandangieun Allah. Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi, nu mantak badi'us samawati wal ard, nu ngadamel langit, nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge. Urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula, deuk alamana ieu teh deuk ala timur, deuk ala Mesir, deuk ala timur tengah, deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana, deuk niru Arab, deuk niru Belanda, deuk niru Amerika, deuk niru Paris aya gambarna, atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh. Urang mah kapiheulaan bae ku gambar, teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari, apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh.
teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos ieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu malah ya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung ai borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung ai anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gua kumaha teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga bisi anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nah nyieun Allah bumi serta eusina nah nyieun Allah berikut setan-setan jurig kabeh nah nyieun Allah eueuh nah nyieun salian Allah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan leprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah eueuh nu teu nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu mantep lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah
kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah, urang teh boga rasa didelekeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah. Jadi urang dek ngalawudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh didelekeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh ya bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heula. Atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur. Ya antri pan ngalawuduna. Ya di imah heula bari tapakur. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat-sakilat sakiteup. Ya mun can bisa kos kitu lah. Nagog we urang di luhur cai. Ye. Cek pamajikan, "Oh, Ji. Kenaon?" Masing-masing bae cek. Tapakur ditapakur eta dihandap. Bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae ngagantung mah atuh wadah. Celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora. Nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, cek jana teh horenganan eta suara. Satu sarua aja ngadegekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura ceuli abdi. Irung. Iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap, iya teh oksigen angin teka deuleuh ku mata abdi, tapi pan aya angin, lamun eueuh angin mah meureunanan paeh kan makhluk. Iya teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana, ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang nek ngalawudu teh. Kieu mata geus, ceuli geus, irung geus. Urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunan ya. Atuh cara moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu. Salat ngawudu kocak salat tahajud Allahu akbar Assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar Assalamualaikum karek deh. Tamat tahajud TK tambah kos kitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah. Ku ari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud. Cukrut trut. Mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Atuh bade ampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti.
abdi ngadahar daging nusuk di kalapanon karena dah rendang eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung tering masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan ceuk tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti bang maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sih udah sarua jeung kos kitu da teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi nu rapih mandina manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud surga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut gitu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingsek tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang dulu wudu sakubata di tafakur gas kamu salah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh lagi sholat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolol datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo ngomong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wakalaku nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sieun tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganda roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu
asal kurang mantep ke Gusti Allah. Tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadengi Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah. Indit teman kos kitu. Jelema ti tanganterkeun bibina teh apaan? Sia kada anterkeun teh bibi sia. Ka mana? Tuh ka ditu ka lumpur itu. Oh, jalan bibi. Ayo. Berangkat di atas maghrib. Anterkeun bibi. Balik di ditu jam 9 peti. Pas tanjakan 9:30. Aya nu ngajubleg putih. Cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran. Larang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut tuh aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh cuma ngajubleg keneh bae. Ya Allah, geus beak babacaan, stok geus beak stok. Ngajubleg kene tolol meureun. Dieu ku aing sampeurkeun sia. Aing geus beak babacaan masih kene can ilit kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber. Leuit parieuh henteu datang nyana kadenya. Cekel bae. Sial horeng takal kadongdong di kapur. Masya Allah. Atuh ieu sakuran ge moal leugit cek nya. Tipu aing goreng dek Agustus dicabut kamu mau bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cek kena lajak du borangan bae sok ku sorangan kene ku sorangan sabenerna eueun naon ku sorangan kene ngajurig-jurig teh padahal eueun naon borangan teh kos kitu hogas kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengke-engke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana? Oh rame cara dirinya tuh undang. Ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti. Meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan. Besi kotor mawas. Barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan. Oh tadi teh meureun lempah di jero beca, pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana. Japan besi nyebrok ditutupan. Nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya teu maksudnya saling di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gade putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong kabeca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan we teu penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cekeuna ieu bae besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek
wah asana tadi rada embat letik ya asana kelenger didinya kerasa cagar aing mah dengan ngagoler bae ya kieu goler dia kan tapi terus baik korasa tetap punya anak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekerese kan aya keneh bae sakit eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia aing sia dan aing pocongan dah tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak ada perknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing ngarang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya tu kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nang nyeun Allah aing nang nyeun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih gitu daun gitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu kang aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu kang aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu tah eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus ti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deka Allah moal bisa kajen kuku mah tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun
ngaji hiji nu dideuleu Allah. Mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah. Mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu. Anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh. Cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon kitu? Suriah geus ngajual emas 25 ton. 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini? Lain gitu ngomong dah orang Inggris mah. Ini masih onora. Wih, tenang aja cak orang Suriah. Yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak. Begitu dibukakan ke Suriah di bangkerat tuh emas kami. Masya Allah. Tambah ratusan ton. Kakarak dijual 25 ton. Hei, bera duitan seberapa triliun ka dia. Jang perang, aing dek perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker. Ya kakarak ge ngajual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 550, turun 520, turun deui 480, turun 430, turun 450. Ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli mah teu naon ngajual ulah waka. Atau diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal. Jadi tegableg gatuh. Masih turun. Kuari lamun urang nelpon ka bos emas moal waka dibere, can jelas. Lantaran Suriah ngajual deui 25 ton. Ujianana bisa 200.000 di urang emas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa. Sabilillah. Gayang Amerika cek Suriah. Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tatep bae ulah jadi sasaran Amerika, jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriba ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual kakaraknya penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soak neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh geus teh kudu meuli emas komo emas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah iya tebatur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derewa kayak kene cet modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan perhitungan Soeharto seperti apa karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss ira cenah kiai urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana sia mah geus ka Gunung Kawi bae guys naudzubillah min atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar tapi kan politik bakos gitu hese jahona urang teh geus lengser Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan
Amin panggil Min sini Min nu keluar Amin Balaraja bukan ini. Iya para jasa lalakon lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan kunyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalananana lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur kuari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagan kuari teh nu matak Obama teh mundur ieu waduh Islam wah jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak disingsieunan teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh sia mah malah ya kanyaho teh sapiraha dagang dangder doang weh lain lalagan keur gerak kuari Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak saha kiai ngaranna Juned unggal negara aya apa presiden SBY teh nyahoun nya lagi sarua mah atuh politik bakos kitu ieu politik ieu ekonomi ieu agama boleh lalagan nu mantak tenang lamun engke perang gas panggilan kukula kade korosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya urang Tanzania Afrika berarti hiji aya urang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol BAKB tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bodoh teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna mangsa tolol bin goblok gitu siapa Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang
tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Itu camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah ulah siang teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Dia teu rahasia aing teh mah. Tah tah mah goreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Geus teu karasa Agustus saunana-ona. Masya Allah. Nah ieu kuari ye keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je. Kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari incan. Jam 10, 27, 11. Wallahu a'lam bishawab.